Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun barudak sadayana kumaha dararamang tepang deui sareng Ibu Ertitin Kustiana dina pangajaran basa Sunda. Tujuan pembelajaran urang ayeuna ngajelaskeun sajarah aksara Sunda, ngajelaskeun jenis-jenis aksara Sunda. Tah, barudak pikeun ngamimitian anu dipiharep hidup di tenan heula tayangan anu ieu. Kumaha hasil panalungtikan hidup? Leres. Gimana urang ayeuna tiasa mencatat aksara Sunda di sabudeureun urang? Ayo, urang kitena. Hiji, dua, tilu. Barudak sadayana aya sababaraha jenis tulisan aksara Sunda. Diantarana anu kahiji nyaeta aksara Pallawa Pranagara. Dua, aksara Jawa kuno. Tilu, aksara Sunda kuno. Opat, aksara Pegon. Lima, aksara Tarakan atau Sunda Jawa. Pamungkas genep aksara Latin. Nu ieu contoh tulisan aksara Sunda dina prasasti batu tulis. Namun ieu panalungtikan model-model aksara Sunda. Nya ini pamungkas oge lembaga-lembaga khusus pikeun ngamumule aksara Sunda. mugia sajarah jeung jenis tulisan aksara Sunda anu dipedar ieu tiasa nabi pangaweruh pikeun urang ngamumule aksara Sunda. Sakitu heula nu tiasa didudukeun dina sesi kahiji ieu. Tepang deui dina sesi kadua perkara cara nulis aksara Sundanya. Yuk sing sumanget diajarna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.